Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang di dinten ieu dinten Sabtu kaping 23 Mei 2026. Masih dina surat Al-Mu'minun ayat ke-80 genepna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad saur Allah ka jalma-jalma musyrik jeung kafirin Mekah. Marrobus samawati sab'i, man saha robbu anu mangeranan anu ngurus ngatur as-samawati kana pirang-pirang langit sab'i anu 7. Nyata 7 lapis langit kaluhur, saha eta teh nu ngurus ngaturna. Tata surya sadayana nu aya di langit. Saterasna warobul arsil adim jeung saha anu ngurus ngatur nu mangeranan aras azim anu kacida agungna. Sayakuluna tangtuna maranehana jalma-jalma kafir oge sami nyariosna lillahi eta tetep sadayana oge kagungan Allah. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad afala tattaqun, naha atuh make teu takwa ari geus apal ari geus percaya mah yen Allah teh anu mangeranan sadaya alam tapi teu takwa tetep we teu melaksanakeun nu diparentah teu menghindari anu dilarang teu takwa ka Allah. Da padahal mah tos terangeun yen eta teh Allah nu nyiptakeunana. Saterasna kul bejakeun deui ku anjeun Muhammad saur Allah man atawa mam biadihi saha anu gaduh kakawasaan di atas Allah teu aya. Malakutu kulli syai'in, Allah mah anu nguasai kulli syai'in saban-saban perkara. Teu aya anu kuasa salian ti Allah. Wa huwa jeung ari itu Gusti Allah yujiru anu ngalindungi Allah teh. Nu ngalindungi saha sadaya makhluk di alam dunia jeung di alam sejenna. Wala yujaru jeung teu aya anu bisa ngalindungan alaihi di atas Allah teu aya. Teu aya nu bisa ngalindungan kecuali Allah. In kuntum ta'lamuna lamun benar-benar anjeun bukti ta'lamuna anjeun uninga atau anjeun apal kana kekuasaan Allah. Saterasna sayakuluna tangtuna maranehna ngajawab anu maha kawasa mah lillahi Gusti Allah. Umat kafir waktu sarta getos ya percayaeun ka Allah mah kajen setan oge percanten ka Allah sadayana makhluk nu aya di dunia ge eta teh kakawasan Allah. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad fa anna tusharun fa anna mangka kumaha anjeun tusharun anjeun maka ditipu daya ku hawa nafsu anjeun ngalajur nafsu didorong ku nafsuna ti setan. Nah padahal mah tos apa tetep we ngalajur nafsu ngumar amarah resep kana babarengan jeung pangdorong hawa nafsu ti setan. Eta jalma-jalma dugi ka ayeuna oge ongkok tos percaya ongkok tos iman ka Allah tapi da resep we kana paharaman resep kana mabok-mabokan masih kena resep kana perzinahan jeung sajabana. Saterasna bal tatapina atawa bahkan balik balita atainahum geus dikirim na ku kami hum ka itu jama-jama geus didatangkeun risalah bil haqqi kalayan benar. Benar eta teh Quran teh ti Allah, benar anu nyanakna Kangjeng Rasul ngalaku malaikat Jibril eta teh bari aya sebatanana ge al amin tegasna anu jujur. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahum jeung sanyana ari itu jalma-jalma kafir lakadzibuna tetep dugi ka ayeuna ge sok ngabohongkeun sok teu percaya kana eta Rasul Allah sareng risalah ti Allah. Kekuasaan Allah ge anjeunna mah sok kadang-kadang teu percaya eta umat kafir jeung umat musyrik. Saterasna mata khodallahu teu aya Allah nyiptakeun
nyiptakeun naon Allahu Gusti Allah miwaladin kana puputra jiga jalma. Allah mah teu gaduh putra jiga nu disangkakeun ku Yahudi jeung Nasrani. Pajar Isa putra Allah, pajar Ujar putra Allah, eta mah sangkaan umat-umat Yahudi jeung Nasrani. Sabarna mah teu aya Allah nyiptakeun waladin kana puputra jiga jalma. Wa makana jeung teu aya kana bukti mahu sartana Allah min ilahin anu tiasa disembah. Teu aya deui kecuali Allah anu wajib disembah. Teu aya. Jadi teu aya sarta nyartakeun Allah sembahan nu sejen seperti kana patung, kana ali, kana cincin, kana buli-buli jeung sajabana kadukun eta teh nyartakeun Allah ongko ibadah ka Allah tapi percaya kana sejen teu aya. Idzan jeung lamun aya la zahaba tangtuna eta sembahan bakal leungit. Kullu ilahin saban-saban sembahan umat kafir berhala jeung sajamana pasti leungit. Bima khalaqa tina naon perkara anu diciptakeun. Wala ala jeung pasti dielehkeun ba'duhum ala badin ti sesembahan itu jalma-jalma ka sembahan nu sijena. Subhanallahi maha suci Allah amma yasifun tina perkara anu kumanehanana disifatan. Alimil ghaibi Allah teh anu maha uninga pirang-pirang nu gaib wa syahadah jeung nu nemrak. Fata'ala jeung maha luhur Allah amma yusyrikun tina naon perkara anu dimusyrikeun ku itu jalma-jalma kafir. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.